Situ percaya jelema goreng teh alus, jelema alus teh goreng. Kalau bah mana jelema goreng alus, alus goreng. Lamun ibu buka salaki goreng kudu sujud syukur. Alhamdulillah Gusti, gablek salaki ku petotna. Alhamdulillah boga salaki teh ku bucerangna. Alhamdulillah boga salaki ku begungna. Alhamdulillah boga salaki ku peotna. Jadi ibu nah alhamdulillah, alhamdulillah nu goreng mah tawaran salingkuh moal daekeun da diheung payu pan goreng. Coba lamun ibu boga salaki kasep ngarempereng koneng, mun didawayang jiga Arjuna, mun di ustad jiga Ustad Nana Gerhana. Ampura tong pede-pede teuing boga salaki kasep ngalempereng koneng, panas hate galak timuru kadituna moal kuat hungkadna rumah tangga. Bener? Assalamualaikum, baraya wilujeng tepang di RPG Group ngalakungan channel Mutiara Hati TV RPG anu midangken ceramah bahasa Sunda. Sate acan lajeng ditenan video tong hilap di subscribe supados langsung seueur video anu sanesna. Hatur nuhun. Maka ngadirin kaum muslimin, tong luhur teuing nyaritakeun bab seni. Munang resep pek ngan tong sagala rupa ngiblat kadinya. Budak parawan putus jeung kabogohna. Kudu eling ka Gusti Allah. Bisa jadi Allah deuk mere lebih alus. Doana Allahumma uzurni fi musibati wa hlubni khairan minha. Ya Allah abdi pegat jeung cucungik si eta. Mugi ilahina gentos kudu lamun saya tibatan si eta. Bisa jadi kabogoh neng leungit nu datang Ustad Nana Gerhana. Untung we moal era ka dibawa ka uleman. Heeh. Cenengel. Anu sarangeo. Adi urang mah langsung putus jeung kabogoh. Datang ka ulemanana. Cek urang mah kenaon mah jeung datang ka pingsan-pingsan. Gerna naha mending montong tah kuring boga mantan geus karabin osok datang tah naha da teu diulek. Rek naon hati. Ya. Asli eta. Ujung nyieun lagu wah riweuh. Jangan kau tanamkan cinta noda hitam. Abi mah boga ilmu sabta pangrungu. Ilmu sabta pangrungu teh jadi nu ngahareos kadenge. Tuh di luhur keur ngaromongkeun abdi, kieu ngomongkeun bener cenah masih Ustad keur kasep teh alus sora. Nuhun. Pabariwan mere henteu atuh muji-muji. Jelema putus jeung kabogoh inget ka Allah. Seandainya aku dapat bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Itu ayat hiji. Bertemu Tuhan akan kutanyakan tentang dirimu. Gus sakit tuh sakit ber. Mau kalau nuhun kasih kata, nuhun kudu genre. Sok ibu nuhun kata nuhun, genre naon, katanya naon. Jadi nyindiran kayak gitu mah nuhun kalau beres aja kayak ibu mau apa teh cek ibu-ibu tuh cenah RW malah yang ngabejaan nanya-nanya Ustad ieu memberi umat direk mawa nggak duit ayeuna mah lain teu hayang mereka kudu mawa kieu we atuh uih heula maka dia deui ieu teh perjalanan seni sehingga di Indonesia mah jujur segala rupa hampir patokanana adalah seni. Matak jelema seni kudu nyeni. Ulah aya resep kana nyeni ayeuna baeun ka batur teu nyeni hirup kitu. Ya, ieu teh dina Raga HUT RI anu ka-78 tahun. Berarti secara langsung ratusan tahun ka tukang mun di sawang Indonesia pernah dijajah ku 5 negara. 5 negara nu pernah ngajajah bangsa urang, nyaeta bangsa Eropa. Portugis, Inggris, Prancis, Belanda, Jepang.
Portugis, Inggris, Prancis, Belanda, Jepang. Nupang lilana Belanda 350 tahun, nupang deakna Jepang 3,5 tahun. Saking kulila Belanda jijik di bangsa urang, sehingga bangsa urang mah ka Belanda nyebutna Walanda. Jadi tembok berarti itu alokna. Tapi nah irung darepek kitu. Da Belanda mah bararuh jeung galeudeung. Jeung kulit Belanda glowing, bodas, putih, kemerah-merahan. Kulit urang ahambura. Jadi orang mah kulitnya kayak gitu ya sama metang. Oleh orang Korea mau skincare. Cing ngarah naon nih skincare ngarah glowing. Teh cek orang bitu, cek bahasa orang mah hinyai. Anu hidung hayang bodas dipulas 7 bulan tetep prosesnya. Penting makin nu hidung, urang makin nu bodas. Kalau bahasa detik kumaha tuh salah kayaknya hoak. Omah. Nah, aya di sekian karena kudu bebeja heula ka salaki ngarteunya gebeg. Padahal cek ilmu hikmah, dek hidung ke, dek penek ke, dek beteko ke, anger jodoh mah pada boga. Sok anu hidung teu burung geuning payu. Malah ditanya ka salaki nawangna ka wijen nu hidung genah. Nama jeung genah, bangsat kieu teu tulus. Singkan anu urusan hidung jeung bangsat. Cenah lampu pareum bangsat datang pemajikan ngadon seuri, pugu bangsat ngeceak. Nah, asa disampeurkeun huntu eueuh beungeut. Ayo teh ngaranna teh hikmah. Cek ilmu hikmah dina kitab Imam Athaillah disebut hikam. Jelema goreng teh alus, jelema alus teh goreng. Situ percaya jelema goreng teh alus, jelema alus teh goreng. Kalebah mana jelema goreng alus nu alus goreng? Lamun ibu buka salaki goreng kudu sujud syukur. Alhamdulillah Gusti, gablek salaki ku petotna. Alhamdulillah boga salaki teh ku bucerangna. Alhamdulillah boga salaki ku begungna. Alhamdulillah boga salaki ku peotna. Jadi ibu nah alhamdulillah nu goreng mah tawaran salingkuh moal daekeun da diheung payu pan goreng. Coba lamun ibu boga salaki kasep ngarempereng koneng mun didawayang jiga Arjuna, mun di ustad jiga ustad Nana Gerhana. Ampura tong pede-pede teuing boga salaki kasep ngalempereng koneng panas hate galak timuru kadituna moal kuat hungkadna rumah tangga. Bener? Maka sok bisa aya budak pahlawan teangan petot kerja. Aman ngerasa ku petot. Pak gitu bade salingkuh moal. Namun jeung moal diheung payu. Maka bener cek Dul Sumang. Nah kuna nu geulis loba nu bangor. Nah kuna nu bangor loba nu geulis sigana mah Mang Dadang asa ayeuna berupa gonta ganti kasasaha tungtungna jadi cilaka bungkal. Kuring nguping daerah ieu teh bos naon nanti bos jas hujan atau sadia bos eta. Oh nu mana? Nuhun Kang sing ayam dua kudu panas ai kana kahadean batur teh ulah ai kana kagorengan panas ai kana kahadean tepati panas kudu panas si akang dari 200 tata teh ge atuh lihat sok atuh urang nyanyi ya lagu tukang kredit lagu tukang kredit masih pak maksudnya aduh goreng ada rumah saja di bos kade ulah ayo joget di poe kudu sadar keur pangaosan ya nyiar nombokan kakurangan
Agustusan nah gitu ibu kompresor geus teh kadekeuneun kabutuhan teureun keur listrik jeung sakola unggal bulan teu boga aya nu ngabejaan mun butuh kaperluan hidup lo malarese cukup make KTP nurutan tatangga ka kosi bapak edeuk moal pak geus panaya edeuk moal pak berarti moal naon eta ngaranna lagu menang lagu ya menang lah asal bisa kecuali untuk bisa tahu jabatan menang duit nggak bang tahu Portugis Inggris Prancis Belanda Jepang 350 tahun Jepang mah 3,5 tahun lumayan bahasa lagi ayah di urang bahasa Jepang namun ibu ke arah gitu kali kata garong lain maksudnya bahasa Jepang menang arang ngomong bahasa Cina mah panglobana di urang bahasa Cina anakeun kenteng aya seng naon ngaranna tung seng ibu kauluman jeung ibu luang naon capcang ini atuh cenah budak SD jajan naon sejang tang kuat bahasa Cina nah kerja bahasa Cina di urang lembur pasti lu ibu kena jajan deui ibu ruang jajan naon cuang ngerti berarti budak tempat berkedekan loba bahasa Cina naon atuh tujuan Portugis Inggris Prancis Belanda Jepang datang ka urang ngan tilu tujuanana hiji gol dua glory tilu gaspel punten ini mah ungeut heula da hese ngomong lagi hiji glory gol hiji gol dua glory tilu gaspel gol kekayaan artinya kekayaan bangsa urang teh dikerit ku bangsa batur malahan eta mah ka detik ayeuna mana bukti bangsa batur datang ka urang ngagali taneuh anu jero bijil emas Freeport Amerika anu bogan bangsa batur ngagali taneuh anu jero bijil magma Garut jeung Pangalengan dibawa ka Australia bangsa urang hanya dampak alami lalu deui bangsa batur ngagali taneuh anu jero Kurumuy Timah Bangka Belitung disebutna bangsa urang ngagali taneuh ADR lumayan Kurumuy boleh benar dek ngayakeun acara kieu teh bangsa urang mah ngadu bekok we heula burger we heula teuing jadi teuing moal da eta kupasnya wae atuh da boleh atuh jadi lah udah disimpulkan tapi ke detik ayeuna tambang timah milik batur tambang tembaga milik batur tambang perak milik batur nu urang hiji pak ngaranna tarik tambang eta tanggal 17 teh kokon teh rusak tapi ku sakitu ge alhamdulillah gol kekayaan dua glory mah kakawasaan mau jadi RT ti urang mau jadi RW ti urang mau jadi kadus ti urang mau jadi kades ti urang mau jadi bupati gubernur presiden ti urang ngan hampura disetir sok ku bangsa batur itulah tujuan bangsa batur mata lebih ke detik ayeuna wallahu a'lam itu percaya gaspel agama matak anu hapang heulana di sasaak ngajajah bangsa urang teh agama Islam diruksak kusaha ku Sonok Bronya jeung Pandeplas Sonok Bronya ngaranna Abdullah Pandeplas ngaranna Abdurrahman nah dirobah Sonok Bronya jadi Abdullah jeung Abdurrahman lantaran deuk ngarusak Islam kudu ti jero Islam ngapalkeun Quran katalar Qur'anna ngapalkeun hadis katalar hadisna miluan salat ikutan salatna ka masjid milu ngabangunna tapi di jerona si eta hayang ngaruksak tina kaislaman nepi ka detik ayeuna politikna disebut freedom at impera politik adu domba mata kada meujeum ustad jeung ustad hampir teu babuh pedah beda usuli jeung teu usuli mengo sia teh aral ayeuna mana bukti geuning bujur lamun ke salat ya ceuk utek-utek naon jeceng cek lu jeceng naon utek-utek montong kitu sok silih hargaan dek si itu diutek-utek dek urang jeceng mangga gumantung kana pikirna masing-masing ngeureuyeuh nikreuh salat bebarengan lain kitu bener itu mulut jeung teu mulut man aya teu muludan jeung utara mang cenah dek muludan kumaha cek utara kumaha cek ngosok paduli teuing kumaha aya
parah lamun hate lebih di mana nilai persatuan jeung kesatuan anak.